Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kanca mitra anu teu mikareueus tur mikatineng dongeng Sunda nyanggakeun pidangan carpon mangle anu judulna Sidak. Turun tina ojek panceg tabuh dalapan. Kabeh pantok kelas timimiti kelas hiji nepi ka genep kelas A jeung B 12 rombel rohang di handap jeung di luhur mendet pantona waktu Bu Pupu noongan kelas imet di papai. Murid mah araya tapi guruna nu areuweuh. Ngan sakelas nu eusi guru teh Kurnia wali kelas 4A bujangan keneh. Geus moal salah nu ngampihkeun murid ka kelas sewang-sewangan ge manehna. Nyal Bu Pupu keheul, lain keheul ka Kurnia, tapi ka guru-guru sejen nu candaratang sakitu geus tabuh dalapan. Lain sakali dua kali tapi remen kitu nate. Lain ayeuna wungkul tapi ti poe-poe samemehna, ti minggu-minggu samemehna, ti bulan-bulan samemehna, ti tahun-tahun samemehna. 4 nya 4 tahun Bu Pupu ngitung mimiti mupuhuan sakola nu muridna panglobana kadua di Kacamatan Warung Legok. Bari kukulutu sorangan sukuna turun tina tangga muru rohang kepala nu nyumput. Kareret Dedi operator keur markir motorna di buruan laju nyamperkeun ka pupuhu solongkrong ngajak sasalaman. Bu Pupu ngagaded biwirna rada nyungcung ambek ka pegung nu geus lila. "Geus, bubar we atuh sakola teh kagok," ceuk Bu Pupu laju ngaleos. Operator teu nembal, lempeng we tuluy asup ka rohanganana di belah kidul. Blus Bu Pupu ge asup ka rohang kepala sekolah. Diuk dina kursi sopa pulas beureum kolot. Kapireng deui sora motor asup ka buruan. Teu lila sora trok-trak sapatu hak jangkung. Teu lila nu becoek. Biwir guru awewe rusuh turun tina ojek bari gegerowan ka penjaga sakola nu teuing di mana dasaruana kardoa. Gugun! Guru ka dieu ya, mamawakeun deui ibu ya. Hidup. Kitu cenah. Dada Bu Pupu mentegeg. Waktu panona ngareret ngaliwatan panto nu melenge. Jul-jul guru-guru. Aya nu rusuh. Aya nu hare-hare we. Teu guru awewe, teu guru lalaki. Teu nu ASN, teu nu honorer keneh. Meh kabeh kajaba ti Kurnia keur calakan teh getol datang pang isukna. Tampolana caraka mah can datang, Kurnia mah geus nyampak purah mukaan kunci kabeh rohangan. Da ngandalkeun caraka mah teu metu atuh cacak pagawe negeri. Meuni loba picacapekeun Bu Pupu mah salila jadi pupuhu di SD negeri antah berantah teh. Remen dicontohan ku manehna. Datang isuk-isuk tapi da teu asup. Kalah ngeunaheun rasa maneh aya nu nyelangan di sakola daratangna angger pabeurang-beurang teu sirikna mah. Loba alesan itu ieu jauh ku jauhna. Nu deukeut ge pipilueun rupaning alesan teh dijijieun
Aya we. Bu, ibu. Sada nu nyora tiloha war rohangan kepala sekolah. Bu Pupu ngareret. Nyampak Fitri keur nangtung. Tah, eta mah guru honor ka asup getol. Sarua jeung Kurnia. Ngan datangna sok panceg teu cara Kurnia. Tapi sakitu mah lumayan we batan nu sejen. Pikir Bu Pupu. Kadieu Pit, kadieu. Bu Pupu nyalukan. Sok nyebut ngaran ari ka guru nu ngora mah. Pit, pusing ibu teh Pit, yang curhat ka Fitri. Cek Bu Pupu. Aya naon, ibu? Ibu teh bangun anu nyimpen karung sing gitu. Cek Fitri. Nyeta Pit, hafal meureun naon deui nu jadi kapusing ibu teh. Iwal ti anak buah nu cesarekeun sekolah urang teh eta sakola teh loba muridnya di kecamatan teh bang loba anak kadua. Tapi naon atuh nu jadi kareueus ibu teh ari guru-guruna cadua caricing di kelas datang baberang-berang nih pusing ibu teh Pit. Cing sabar, ibunya sabar. Mudah-mudahan atuh kin kemah atuhnya orang lalaunan we atuh ku ibu manawi eta cariosan. Bu mah geus taak Pit. Nah sakola baturnya guru-guruna teh meuni geus puguh prestasi mah datang teh ningan sontoweun isuk-isuk geus daratang cenanya di karelas balender ngajar teh ka murid ni jauh teh jeung sakola urang teh Pit. Mohon ibu da benten-benten pangintennya sakola teh di ditu mah kitu di dieu mah kieu atulah mudah-mudahan we anu awona atuh sing enggal robih janten nu sae ibunya sakali deui mugia sing sabar ulah kapalangnya ibunya. Cek Fitri barigap nyekel leungeun pupuhu. Geus kitu mah ngawangkong deui soal sejen. Tapi teu lila. Fitri leos deui ka kelasna. Bieu mah tamada kaberangan da indungna keur gering di imahna eueuh nu ngaulaan cenah. Alasan nu asup akal. Tapi guru sejen mah pipusingeun. Disindiran mah disindiran teu teurak. Ditogmolkeun kalah malik-malikeun ka kepala sekolah teh pajar cenah bae da lokasi sekolah urang mah jauh ka kantor UPTP. Langka kasaba ku orang dinas. Dina norojolna ge kanyahoan tina sora jeung motor gerung motor jeung mobilna. Matak naon cenah kepeulan we lambaran nu bareureum sing ngentep amplopan kituna teh bari cungar-cengir eta guru-guru lalaki. Da sok nganggap sakola gede bati tina murid nu loba. Disangka nu disebut kepsek teh dana bos kep ku kepala sak kana saku. Teu nyarahoeun loba murid nya loba duit tapi loba deui waragad nu kudu dikaluarkeun. Sakitu sok dijadikeun ku pihak tiluhur rupaning kagiatan diaya-ayakeun. Katempuhan puguh nu murid loba mah waragadna panggedena can jual-jual wartawan lokal hayang dikepeulan sanggeus ngintimidasi jeung neang-neang kasalahan. Sakapeung mah hayang ngoceak pupu teh. Nyang hareupan anak buah nu ampir kabeh pika sebeleun. Geus puguh kedulna gawe teu bener ieuh nuding mesakan dana sakola. Di layanan lain layanan anak buahna lobana lalaki umur keur mareujeuna sorana patarik-tarik heuras genggerong
asa pangcalakanana jeung pangnyahona ari keur guntrang di rohang guru teh. Ari sakalian aya gempungan di puseur kacamatan mah biwirna beb jarempe kawas meunang ngalakbanan jago kandang nu kitu teh, pikir Bu Pupu. Bu Pupu remen ngabanding-bandingkeun guru-guru di sakolana jeung guru-guru di sakola nu sejen. Sakapeung mah hayang pindah manehna teh ka guru ka sakola nu guru-guruna seperti di sakola sejen, tapi da teu gampil geuning. Bu Pupu rumahuh. Mere conto sangkan anak buahna nurut kalah ka capek hate. Na kudu dikumahakeun. Bingung. Era eta ge ku kolot murid kelas 1 nu sok narungguan budakna. Ngabandungan polah guru-guruna nu teu bertah di kelas. Kalah galuntrang di buruan sakola moyan bari pagede-gede sungut. Guru-guru lalaki. Guru awewena nu ngora resep ngaluis. Pa alus-alus baju kajeun teuing meunang ngiridit. Nu kolotna embung kaelehkeun sedo pakandel-kandel, sapatu pajangkung-jangkung. Nareng tewelang ari ngawarangkong sakalian aya kagiatan KKG di gugus mah nu dilipen ngadaragleg burahay teh baralem. Era rumasa teu mampu bersaing jeung guru ti sakola sejen, pangpangna dina widang pangaweruh. Bu Pupu cengkat tina kursi, kareunge nu geruh di luar. Nya we, itu opat guru lalaki bari ngararoko moyan di buruan. Serebung ngawarangkong soal politik, soal presiden, soal kawijakan pamarentah, soal hahargaan anu arundak, soal gaji ASN nu rek naik, baraceo, cara petang, ari nyaritakeun gaji rek naik kuat sumanget, urat rarantang, poho kana kewajiban bisana nungtut hak. Bu Pupu gogodeg, helok kumaha murid-murid meunang pangarti, ari guru-guru nak cadu di jero kelas, cukup dibere tugas tina buku paket jempling. Lagu bel istirahat, budak dititah barijil. Guru asup deui nitah murid nulis di nabor. Maranehna guru-guru teh barijil deui di kelas. Biasana ngadon ngopi we di kantin. Teu cukup dina jam istirahat wungkul kituna teh. Nu dikunemkeun lain deui. Beda pedaran soal umum, ngomongkeun kepala sekolah, guru-guru sakola sejen, kumplit jeung kahirupan pribadina, nu salingkuh, nu ngarebut salaki batur, nu loba hutangna jeung rea-rea deui. Blus deui ka kelas ari waktu rek nitah beberes mulang. Gek deui Bu Pupu diuk, rumahuh deui, matak murudul huwisna. Geus 3 kali mupuhuan sakola dasar, tapi di sakola nu ayeuna nu matak jangar karasana. Kuduna senang bisa mupuhuan sakola nu muridna loba komo bari loba prestasi. Tapi jajauheun guru-guru na meh kabeh kahayang kajaba Kurnia. Tapi guru honor eta sok jadi horeaman mun kudu capek sorangan mah. Mun teu inget kakolotnakeun hayang nyarekan anak buahna, tapi sieun jadi penyakit, darah tinggi remen karasa. Umur geus teu ngora 2 tahun deui mah pangsiun. Tapi inget deui salila jadi pupuhu di SD negeri antah berantah. Naon nunggus disuruput kating terima asa henteu nu aya loba karungsing. Jadi pupuhu nu muridna leuwih 300 kuduna makmur loba leuwihna, tapi bororaah. Bendahara bos nu pinter ngarugal-rigal angka, ngareka-reka carita. Atuh pupuhu nu geus kolot teu bisa majar kumaha, eleh mun paadu bako jeung jalma loba ekol. Nya eta ge sakuduna bendahara nu ngatur, tapi teu kitu-kitu teuing. Kot kadi Allah sakalian kepala sekolah aya rapat ge.
bendahara kalah nu subur sorangan. Murid genep ratus dati heulana tilu sakola nu di merger. Sugan teh Bu Pupu baris nyorang tiis pikir. Waktu nyerelek red kana almenak geus tungtung bulan jedu deui kana sirah. Kudu ti mana deui nutupan wiwirang da saban tanggal gajihan bakal loba nu ngagelendeng ti koperasi ti kantor UPTP patali jeung gaji guru-guru nu minus panggedena di kacamatan. Kudu nutupan ti mana deui da geus taya nu mercaya koperasi ge geus teu hayangeun ngalayanan saupama aya guru ti SD negeri antah berantah ngamprah sabab taya potongan deui ririwit titik brak moal lila deui sakarat. Model Kurnia jeung Fitri jadi katemleuhan teu meunang kepercayaan balukar ti guru-guru sejen nu geus cacad dina widang gaji. Sirah Bu Pupu muih bareng jeung sora tina hapena. Ti sobat sarua kepala sekolah nu ngiberan sangkan guat ka kantor UPTP da aya rapot ngadadak. Jung Bu Pupu nangtung muka panto ngaleos teu nolih ka guru awewe nu nyalukan ti kajauhan. 2 poe ti harita mah Bu Pupu teu ka sakola. Ngadon ngaringkuk di imahna. Darah tinggina karasa deui. Fitri mah geten nempo bubuhan bari ngaliwat make jeung barang bawa sagala. Pikayung yuneun cacak guru honor. Mun kabeh anak buah saperti kitu hade basa jeung luhur ajen kapupuhu meureun matak betah, pikir Bu Pupu. Geura ka sakola Pit, bisi Kurnia teu aya, ceuk Bu Pupu. Mohon Bu, mangga. Tembal Fitri bari unggek, laju gura-giru keluar, nyelah motorna. Bener we, di sakola Kurnia teu nyampak, ngan aya SMS asup kana HP Fitri ngiberan Kurnia kudu nganteur alona nu wisudaan di dayeuh. Fitri sorangan di kelasna, kelas 2B. Sakabeh kelas mah narutu pantona, barudakna geus ngalarti deui. Najan guru can datang, asal sora bel geus disada, sok langsung arasup ka jero. Najan di jero ukur ngawarangkong bari hareureuy ge, ngadaragoan guruna nu teuing di mana kene. Fitri keur jongjon mere materi ka muridna di rohang handap. Waktu kareunge sora mobil ngagerung asup ka buruan nu lega. Renjag, dada Fitri ngarenjag lain memeueusan asa aya nu beda teu genah rasa. Manehna nolol tina panto nu ngahaja dibukakeun saeutik. Katempo aya nu ngurunyung leumpang, lalaki tengah tubuh awakna jangkung badag. Fitri dadana mingkin ratug nyaho saha nu datang, tapi penasaran ngintip. Katempo Bapa Hadi mapai kelas ditungtung kaler nepi ka kidul ka asup kelas Fitri. Pa Hadi gogodeg. Tuluy nete tangga mapai rohang demi rohang. Panto namah nutup tapi di jero taya guruna. Ukur murid-murid nu keur heureuy lalumpatan bari sisiri. Pa Hadi bendu katara paromana nyidem ka keuheul nu lain memeueusan. Laju turun deui ka handap blus ka kelas Fitri. Tatanya itu ieu. Awak Fitri ngadareg-deg. Kakara saumur-umur jadi guru honor ditalek bari meredal ku bapak kepala UPTP. Pa Hadi nu katelah sangar ari nyarita ge sakapeung kasar mun keur ambek. Wani nyarekan pengawas jeung kepala sekolah. Paroman Pa Hadi beureum nahan ka keuheul di rohang kepala. Pantona nutup dikunci. Keur kitu ting kurunyung guru-guru balaham belehem. Aya nu ngadareg-deg, aya nu biasa-biasa siga nu heueuh. Padahal dadana ge ratug tutunggulan. Laju silih salahkeun teu puguh judul. Blus arasup ka kelasna sewang-sewangan. Ngerem teu waranieun bicil, api-api daria ngajar.
Pahadi mah lelempangan we di sabudeureun sakola bari ngawangkong jeung sababaraha urang kolot murid. Dumadakan katempo raket sakitu katelah hasem budi kasasahage tadi nama. Harita teh poe Jumaah genjleung aya sidak di SD Negeri Attah Berantah. Poe Senin kabeh guruna nu kaberangan poean disidak diangkir ka kantor UPTP pikeun narima bebendon. Bu Pupu masih gering di imahna ngararasakeun kasakitna. Tapi pikiranana dumadakan ngemplong mirang iber aya sidak nu akhirna nyadarkeun anak buahna. Nyelusup rasa syukur tina batina. Najan manehna nu tetela tadi namah ngahatean kolot murid sangkan laporan kadunungan di kantor UPTP. Ngeunaan anak buahna nu resep kabarerangan. Jag hatur nuhun mugia tiasa janten pang beberah mana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.